Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Patepang deui dina ieu dinten Sabtu kaping 20 September 2025 dina suratun Nahl ayat ke-12 na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakumul laila jeung Allah nu ngalindekeun nun nundukeun atau menaklukkan lakumul laila pikeun anjeun jemplingna peuting poekna peuting. Allah nu nundukeun malam teh nikmat tiasa istirahat kalayan sejuk eta peuting, eta Allah nu nyiptakeun kitu. Wan naharo jeung Allah anu nundukeun atau menaklukkan caangna beurang ngemprai eces caang tapi aman teu aya beurang nu jadi matak trik anu ripuh karasana biasa we panasna ge sesuai jeung kemampuan panasna jang manusia. Naon naharo teh jang maasa eta teh pikeun ikhtiar neangan digawe neangan rezeki pikeun anak pamajikan nafkah ngaranna neangan kifayah kacukupan. Saterasna jeung Allah anu nundukeun atau menaklukkeun wasyamsa jeung panon poe ditaklukkeun ku Allah sehingga bisa menerangi bumi henteu ngabakar henteu matak jadi masalah nikmat we karasana. Wal qamaro jeung Allah anu nundukeun al qamaro kana bulan purnama sejuk ning enak karasana henteu aya masalah henteu jadi matak poek jadi poekna teh sedang maksana teh henteu caang teuing teu poek teuing eta bulan jadi remang-remang sejuk enak karasana. Wa nujumu jeung pirang-pirang bintang musakhkharatum eta ditundukkeun ku Allah tempatna letakna kitu henteu berubah walaupun berubah tetap sedikit tapi eta teh jadi panduan pikeun jalma-jalma nelayan anu aya di lautan jeung seueur keperluan nu sejenna kanggo manusia anu urang teu terang ngan urang mah terangna kanggo nelayan we di lautan jadi panduan kaler kidul supaya bisa balik tapi padahal mah seueur kaperogian anu ku urang teu dikajangukeun eta teh bi amrihi kalayan perintahna Allah sadena oge. Aya nu nyebutkeun cenah anu ngabangkang atau membantah eta mah kehendak alam eta lepat margi alam itu sendiri adalah ciptaan Allah sanes kehendak alam nu jelas mah eta mah bi amrihi kalayan parentahna Allah subhanahu wa taala. Inna fi dzalika sanyana dina eta kajadian la ayatin bener-bener eta teh tanda-tanda kekuasaan Allah li kaumi pikeun kaum-kaum atawa jalma-jalma yaqiluna anu make akal anu boga akal atawa anu menggunakan pikiran jeung akalna yen eta teh bener-bener kehendak Allah. Saterasna wama jeung naon perkara daroa anu berkembang biak di muka bumi ieu berkembang biak contohna doma beuki loba sadaya sime sadaya itu teh berkembang biak lakum eta teh pikeun anjeun kabeh manusia fil ardi di muka bumi jadi sagala oge berkembang biak eta teh kehendak Allah berkembang biakna sasatoan berkembang biakna bubuahan berkembang biakna sagala rupa teh berkembang biak eta teh kehendak Allah fil ardi di muka bumi. Saterasna mukhtalifan berbeda-beda eta teh teu sami naon nu berbeda-beda teh di antawisna alwanuhu lona atawa eta teh warnana urang Afrika mah hidung
Urang arep pamabodas, urang Indonesia mah sawo mateng, urang mana-mana beda-beda warna kulitna, beda-beda bentuk mukana, rupana oge beda-beda. Eta teh Allah nu nyiptakeun kitu. Tina sasatuan ge anu sukuna 2, nu sukuna 4. Aya anu ngarayap jiga orah sukuan eta sadana ge mukhtalifan alwanuhu Allah nu ngabeda-bedana. Saterusna inna fi dzalika sanyana dina eta kejadian ciptaan Allah la ayatan eta teh bener-bener sesungguhnya ayatan tanda-tanda kekuasaan Allah li kaumi pikeun kaum-kaum ya zakkaruna anu ngambil pelajaran ilmuwan teknokrat anu ilmuwan kuliah ilmuwan anu sadayana oge nyanakna teh tina Al-Qur'an ngan ku anjeunna mah diambil intisarina dibukukeun. Jadi sadayana oge upami jelas nama tina Al-Qur'an sumber nama tina Al-Qur'an anu tos diserat ku para anu sok nyerat kapungkur zaman Rasul da ti ditu nama diwahyukeun ku Allah ngalangkungan malaikat Jibril ditampi ku Rasul diserat ku manuskrip zaman Rasul sehingga duit kaina ku urang tiasa kanikmati tiasa ditalaah kalian ilmu anu seueur li kaum yazakkarun pikeun jama-jama anu ngambil pelajaran ilmuwan tina ieu Quran. Barakallahu li wa lakum sakalimah dua kalimah mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.